pondasina urang kangge naon hoyong getol ibadah manaon salat taubat. Jadi pondasi urang hoyong getol ibadah salat taubat. Kulantaran urang salat taubat, salat tasbih, jadi bae getol salat tahajud. Kulantaran urang salat taubat, salat tasbih, getol maca Quran. Kulantaran urang salat taubat, salat tasbih, pantos dibersihkeun heula deh. Allah dosana. Nu mami di dia awalna dina urang niti ngalaksanakeun ibadah bersihkeunlah dosa. Rumaoskeun heula urang teh seueur dosa. Wa yastagilu bi taat. Sing lebar dina sasi Ramadan waktos teh jang ibadah we. Abong cek ajengan cenah ibadah nu moboge cenah ibadah. Nya ibadah nu moboge ibadah. Komo dia maca Quran. Nya teh. Tapi ari lamun aya bobot teu lanang maca Quran mah bobo kulantaran capek gitu nya. Bobo kulantaran capek ibadah, capek damel. Bobo kulantaran nonton mah beda deui lain ibadah eta mah. Waya sing lebar dina sasi Ramadan ngalebar-lebar waktos. Adon ngalamun we pan ibu pan lamun ngantosan bukanya sok nonton TV. Nah, nonton TV rek ngantosan buka teh. Coba lamun urang maca Quran meunang sajud 2 juz mah. Khusus saja dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan pan waktuna dilipat gandakeun. Pan pahala dilipat gandakeun ku Allah.